Ngariksa abdi sadaya dina akhlakna, dina pendidikanna. 3 tahun lamina sasarengan jalinan hubungan anu nganteng antawis ibu miwah bapak guru sadaya. Teu aya bentena abdi lir ka ibu bapak pituin abdi. Sakedap deui abdi bade ngantunkeun ieu sakola. Sakedap deui ieu abdi bade ngantunkeun ieu tempat. Ibu, bapak, wilujeng baturan. Anak di Depok ieu geus tutuk.
tapi karena tujuan hidup anak jimat awal hidup kudu kebateuy nataan lengkah sorangan, hidup kudu kebateuy nataan lengkah sorangan, kasep gelis pada jaati bro hidup nulinuhung beber layar tarik jangkar, ibu miwah bapak guru ngadoa salamina sangkan tinekanan nuliten anak king bral geramian sumsi ilmu nulinuhung pileleyan anak king kurang bangga bral anak king bral cekap kasih cekap garis cekap sumangga garis sumangga mangga ada hatur nuhun kata sang Bapak Kepala Sikarang Bapak Ketua Yayasan Lebaran Tos melangsungkan prosesi syukuran. Penampilan solo vokal. Iya. Betul? Iya. Ya. Sekarang kita panggilkan saja penampilan solo vokal yang akan ditampilkan oleh Arif 11G dan Syafira dari 11C. Iya, mana suaranya buat Arif dan Syafira? Ya, buat seluruh tim panitia agar mengkondisikan membagikan seni buat anak-anak ya. Iya. Untuk konsumsi. Untuk konsumsinya, jadi laki-laki nanti menukarkan kupon ke kelas 12K. Iya. Perempuan ke sini. Ini apa? Lab IPA. Lab IPA. 12A ya. 12A. Iya. Jadi agar tidak musuh, ribut, jadi di ini aja. Agar tidak pancuri hujan. Betul. Bersama telah
India